Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wala buddha sareng misti li talibil ilmi kajalma nu nyupri ilmu minal mudzakarati tina muzakarah wal munazarati sareng ngabahas ilmu wal mutorohati sareng tanya jawab. Payam bagi maka misti naon aya kunayan kudu bukti itu munazarah teh bil insyafi eta ku saregep wa ta'ani sareng alon-alon wa ta'amuli sareng mikir-mikir wa taharraza sareng ngaraksa ieu si talib anisa gobi tina kagorengan. Painal munazarata karena sayaktosna munadharah wal muzakarata sareng muzakarah musyawaratun eta musyawarah wal musyawaratu sareng musyawarah innama takunu eta pasti bukti ieu musyawarah li istikhraji sawabi eta tetepikeun ngaluarkeun bener. Wazalika sareng ari itu istikhraj innama yahsulu eta pasti hasil ieu istikhraj bi ta'ammuli ku mikir-mikir wa ta'ani sareng alon-alon wal insyafi sareng saregep wala yahsulu sareng moal hasil naon dalika itu istikhraj bil qodobi ku ambek wasyagobi sareng kagorengan. Paingkanat mangkalamun bukti naon niatuhu niatna itu si talib minal mubahasati tina ngabahas ilmu ilzamal khasmi kana ngamastikeun musuhan waqah rohu sareng naon teh kamaksana khosmu maksana khosmu la yahilu eta teu halal naon dalika itu mubahasah wa inna yahilu pastina hasil naon dalika itu mubahasah lidharil haqi eta pikeun namrakeun hak wa tamwihu sareng ari nyalirukeun hak wal hailatu sareng nyieun alasan la tajuzu eta teu meunang ieu hailah biha dina itu munazarah ila iza kana kecuali di mana-mana bukti naon al khosmu mumusuhan teh muta'annitan eta anu neangan la taliban muta'annitan eta anu neangan kasahalan batur la taliban lain anu neangan lil haqiqana bener wa kana sareng kabuktosan saha Muhammad bin Yahya Syekh Muhammad bin Yahya ida tawajaha di mana-mana madhab ilahi ka Syekh Muhammad naon al iskalu kasulitan walam yahdurhu sareng can hadir ka Syekh Muhammad naon al jawabu jawabanana yaqulu sok ngadahu ya Syekh Muhammad lahu kana itu iskal ma ari perkara alzamtuhu anu ngamistikeun kuring kana emak lazimun eta misti wa ana sareng ari kuring fi eta tetep dina itu iskal nazirun eta anu mikir fauqa kulli zi ilmin eta tetep disaluhureun tiap jalma nu boga ilmu teh alimun aridat anu maha uninga wa faidatul mutorohati sareng ari paedahna tina tanya jawab wal munadzarati sareng munadzarah teh aqwa eta leuwih kuat min faidatil mujarradi tikrari tinimang faedah wungkul malikan ilmu li anna fihi karena sayaktosna tina eta tetep dina itu mutorohah tikroron aya malikan ilmu waziyadatan sareng tambah-tambah wakilah sareng dicaritakeun naon mutorohatus saatin khairun min tikrori syahrin mutorohatus saatin ari mutorohah sajam khairun eta leuwih alus min tikrori syahrin tinimbang malikan sabulan lakin tetapina idza kana di mana-mana bukti itu mutorohah ma'amun syofin eta tetep sarta jalma anu saregep salimi tab'i anu lulus watakna wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun wal muzakarata kana muzakarah ma'al muta'annitin sarta jalma anu neangan kasalahan ghairi mustaqimi tab'i anu henteu mulus atawa anu henteu mulus watakna fa inna tabi'ata karena sayaktosna watak musariqatun eta anu maling wal akhlaqo sareng sanyana akhlak muta'adiyatun eta anu sok ngaliwat ka batur wal mujawarata sareng ari rerejengan ari sayaktosna rerejengan teh mu'athiratun eta anu napakan wa fi syi'ri sareng eta tetep dina hiji syiran allazi anu zakarahu nutur kana ieu ladi sa Khalil bin Ahmad Syekh Khalil bin Ahmad bahwa idu kasiratun ari pirang-pirang paedah anu loba
Kila dicaritakeun naon al ilmu min syartihi liman khodamahu. Al ilmu ari ilmu min syartihi eta tetep tina janji atawa syaratna ilmu liman pikeun jalma khodamahu anu ngakhidmah ieu man kana ilmu. Aya ja'ala ari yen ngajadikeun saanna sujalma-jalma teh kulahum tegasna sakabehna khodamahu kana ngaladen ka ieu man kana ilmu. Wayang bagi sareng misti li talibil ilmi ka jalma nu nyuprih ilmu naon aya kunayan kudu bukti ieu si talib mutaamilan eta anu mikir-mikir fi jami'il auqati dina sakabeh pirang-pirang waktu bidaka ikil ulumi dina pirang-pirang lalemesna pirang-pirang ilmu wayang tada sareng ngabiasakeun ieu si talib zalika kana itu ta'ammul fa innama yudriku sareng pastina bakal manggihan ieu si talib adaka iko kana pirang-pirang lalemesna ilmu bita'ammuli ku mikir-mikir walihaza sareng kurang kulantaran ieu pa innama yudriku ta'ammal tak kudu mikir anjeun tudrik tang tu bakal manggihan anjeun wala buda sareng misti mina ta'ammuli tina mikir qoblal kalami dina samemeh ngomong hatta yakuna sehingga bukti itu kalam teh sawaban eta bener painal kalama karena sayaktosna ngobrol kasahmi eta saperti jam paring pala buda atau misti minta kwimiha tina ngalampengkeunana itu kalam bita'amuli ku mikir-mikir qoblal kalami samemeh ngobrol hatta yakuna sehingga bukti itu kalam teh musiban eta anu meneran waqala sareng ngadawuh ulama fi usulul fiqh dina usul fiqh haza aslun kabirun haza ari ieu ta'amul kalam aslun kabirun eta modal anu gede bahwa sareng ari ieu hada ayakuna eta yen bukti naon kalamul faqihi caritaan ahli fiqh al munaziri anu munazarah bita'amuli eta tetep ku make mikiran kila dicaritakeun naon rasul akli ari pokokna atawa modalna akal ayakuna eta yen bukti naon al kalamu caritaan teh atawa obrolan teh bitasabuti eta ku tetep ku netepkeun wa ta'ammuli sareng mikir-mikir qala ngadawuh saqailun jalma anu ngobrol usika pinadmil kalami bi khamsatin in kunta lil musi asyafiqi mutian usika wasiat kuring ka anjeun pinadmil kalami dina runtuyan caritaan bi khamsatin kana 5 perkara in kunta lamun bukti anjeun lil musi ka jalma anu wasiat teh asyafiqi anu nyaahan mutian eta anu turut la tagafalan ulah poho anjeun sababal kalami kana sababna nyarita wa waqtahu sareng kana waktuna kalam wal kaifa sareng kana tingkahna kalam wal kam sareng kana lobana kalam atau ukuran kalam al makana jeung kana tempatna jami'an tegasna sakabehna wayakunu sareng bukti itu si talib teh mustafidan eta anu ngalap paedah jami'al auqati dina sakabeh pirang-pirang waktu wal ahwali sareng pirang-pirang tingkah min jami'il ashkhasi ti sakabeh pirang-pirang jalma qala ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hikmatu ari hikmah dallatul mu'minina eta leuleungiteun jalma mukmin ayeuna ma wajadaha di mana-mana bae manggihan ieu mukmin kana hikmah akhodaha tatang kudu nyokot ieu si mukmin kana hikmah wakila sareng dicaritakeun naon khud masopa wada makada hud kudu nyokot anjeun makana perkara sopa anu bersih ieu mah wada sareng kudu ninggalkeun anjeun makana perkara kadaro anu kotor ieu mah wasami itu sareng nguping kuring asy-syekhul imam al-ajal ka syekh imam al-ajal al-ustad tegasna ustad Fakhruddin al-Kashani yaqulu eta ngadahu ya Syekh Fakhruddin kana kabuktosan sahajariyatu Abi Yusufa amatna Syekh Yusuf rahimahu amanatan eta jadi titipan inda Muhammadin di Syekh Muhammad faqala teras ngadahu ya Syekh Muhammad lah kajariyah hal tahfazina nah apal anjeun bi hadal waqti dina ieu waktu min Abi Yusuf ti Abi Yusuf rahimahullahu fil fiqhi dina ilmu fikih syai'an kana hiji perkara qala ngadahu ieu jariyah la henteu illa annahu kecuali sayaktos Nabi Yusuf karena eta kabuktosan ieu Syekh yukariru eta mulak-malik ieu Syekh yaqulu sareng ngadahu ieu Syekh Sahmud Dauri sakitun Sahmud Dauri ari bagian anu mutar teh sakitun eta anu gugur
fahafidho teras ngapalkeun ieu Syekh Muhammad dalika kana itu qaul min hati jariyah wa kana sareng kabuktosan ieu masalah teh muskilatun eta jadi kasulitan ala Muhammadin ka Syekh Muhammad fartafa'a teras leungit naon iskaluhu kasulitanna ieu Syekh Muhammad bihazil kalimati ku ieu kalimah paulima dikanyahokeun naon anal istifadata sayaktos nangalapaidah mungkinatun eta mungkin wae mingkul ahadin ti satiap jalma qala ngadawu sa Abu Yusuf hina qila di mana dina nalika dicarioskeun lahu ka itu Syekh Abu Yusuf bima ku sabab naon adrokta manggihan anjeun al ilma kana ilmu qala ngadawu ieu Syekh Abu Yusuf mastangkaftu minal istifadati mastangkaftu henteu ninggalkeun kuring minal istifadati tina ngalap faidah wala bakhil tu sareng teu koret kuring bil ifadati kana mere faidah wakila sareng dicarioskeun li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma bima ku sabab naon adrokta manggihan anjeun al ilma kana ilmu qala ngadawu sa Ibnu Abbas bilisanin saulin ku sabab lisan anu loba tatanya wa qalbin aqulin sareng ku hate anu loba mikir wa inna masumia sareng pastina dingaranan saha talibul ilmi jalma nu nyuprih ilmu teh mak ku ngaran takulu anu ngucapkeun anjeun likasrati ma karena lobana perkara yaquluna anu ngaromong ieu si talib fi zamanil awali di zaman baheula ma ari naon takulu eta ngucapkeun anjeun bi hadhil mas'alati dina ieu masalah wa inna matafaqaha sareng pastina janten ahli fikih saha Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah bi kasratil mutorohati eta tetep ku sabab loba na tanya jawab wal mudzakarati sareng mudzakaroh bidukanihi di tokona ieu Abu Hanifah hina kana dina mangsa kabuktosan Abu Hanifah teh bazzazan eta tukang lawon fabihadza ku sabab ieu kajadian yu'lamu dikanyahokeun naon tahsilal ilmi kana sayaktosna ngahasilkeun ilmu wal fikhi sareng fikih teh yajtamiu eta narima kumpul ma'al kasbi sarta kasab wa kana sareng kabuktosan sa Abu Habsin al-Kabiri anu al-Kabir yaktasibu eta sok kasab ieu Abu Habsin wa yukarriru sareng ngamulak-malik ieu Abu Habsin al-uluma kana pirang-pirang ilmu paingkana lamun bukti la budda eta misti li talibil ilmi ka jalma nu nyuprih ilmu minal kasbi tina kasab li nafaqati iyalihi pikeun nganapakahan keluargana ieu si talib wa ghairihi sareng lianna iyal fal yaktasib maka kudu kasab ieu si talib wal yukarrir sareng kudu malak-malik ieu si talib kana ilmu wala yaksul sareng ulah kedul ieu si talib walisa sareng teu aya li sahihil badani eta tetep pikeun jalma anu cager badana wal aqli sareng akalna naon uzrun panguduran fitar kita alumi dina ninggalkeun neang ilmu wa tafaquhi sareng nyuperih ilmu fikih painahu karana sayaktosna itu si jalma layakunu eta teu bukti ieu jalma teh afqara eta anu leuwih pakir min Abi Yusuf ti Abi Yusuf walam yamnahu sareng teu nyegah ka Abu Yusuf naon zalika itu faqru minat tafaquhi tina ngalap ilmu fikih paman mangkari saha jalma kana anu kabuktian lahu eta tetep pikeun ieu man teh naon malun harta kasirun anu loba panikmal malu tah kacida hadena ari harta asolihu anu halal teh lirrajuli sahihi eta tetep pikeun hiji lalaki anu soleh kila dicaritakeun li alimin ka hiji jalma anu boga ilmu bima ku sabab naon adrokta manggihan anjeun al ilma kana ilmu qala ngadawu ieu si alim bi abin ghaniyin ku sabab bapak kuring anu sugih di anahu karana sayaktosna abu kana eta kabuktosan itu abu teh yastoniu eta sok nyeun kaalusan ieu abu bihi ku sabab mal ahlal ilmi ka ahli ilmu wal fadli sareng ahli kaunggulan painahu karana sayaktosna itu ihsan sababu ziyadatil ilmi eta jadi sabab kana tambah-tambahna ilmu lianahu karana sayaktosna itu ihsan syukrun eta syukuran ala nikmatil akli kana nikmatna akal wal ilmi sareng nikmat ilmu wa inahu sareng sayaktosna itu syukur sababu ziyadati eta jadi sabab tambah-tambah nikmat kila dicaritakeun naon qala Abu Hanifah
Qala ngadaw sa Abu Hanifah ta Abu Hanifah inna ma adraktu pastina manggihan kuring al ilma kana ilmu bilhamdillahi ta'ala ku sabab muji ka Allah ta'ala wa syukri sareng syukuran. Pakullama fahimtu tah samangsa-mangsa ngarti kuring wa fiktu sareng dipaparin taufik kuring ala fikhin kana hiji fikih wa hikmatin sareng kana hiji hikmah pakultu tah ngucap kuring alhamdulillahi kana lapad alhamdulillah dada terus tambah-tambah naon ilmu kuring. Allahu a'lam bishawab.